sasapu di imah si Idan ngalakalap jeung abah nu ngakutana. Kayak teh video kelanjutan anu kamari sabab ieu teh remeh umalaya urut barudak dalalaha. Jadi urang sapukeun we sakalian. Ieu teh videona oge bari era-era acan da di luar teh loba batur. Biasa we ari abah si Ipa aya di lemur teh sok dijieun base camp. Taberes sasapuna torojo teh aya si Idan dititah ngalakalapa cenah ku batur. Bahan konten koneun geus we urang kontenkeun si Idan eukeur naik kalapanya guys. Tuh geninganan geus naik deui si eta mah da bisaan lamun naik kalapa teh ciga jelema anu eukeur leumpang. Gancang si eta mah lamun ngalakalapa teh du puter-puter oge murag. Ta ieu teh kabenaran oge si kalapana teh muragna teh palebah sawah. Jadi si abah teh bagian anu mulungan di handapnya guys eujeung ngakutan tuh dialung-alungkeun heula ka sisi. Si kalapana teh nararancep dina jero leuteknya guys. Beres tadi alung-alungkeun ka sisi teh tuluy we dikumahan ku si abah teh lanjut we diakutan ka sisi sawah. Beresihan sakalian cenah. Erek di karungan ku si Idan teh eujeung arek dipesekan sakalian da tadi teh nu bogana teh hayang di. Tadi teh alhamdulillah meunang 2 dawegan teh dibere ku nu boga kal kalapana cenah tuh si eteh cenah bisi hayangeun nya dibere we 2 tadi teh nuhun cek abi teh kitu. Nya da ari jelema daek gua mah geuninganan alhamdulillah aya we rezekina. Ta ieu teh ngakutana oge geus erek beres si abah teh videona oge geus beak. Sekian dulu video hari ini dari saya. See you next vlog. Bye bye. Assalamualaikum.